Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate, asa deket Allah teh, rarasaan asa ku ngeunaheun zikir, rarasaan asa ku ngeunaheun salat. Saat Allah hadir di jero hate eueuh sasaha iwal ti Allah. Saat etalah saat anu paling indah, luar biasa ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah. Allah anu ngatur urang, datang ka urang pasrah ka Allah. Andaikeun Gusti abdi dek dicabut nyawa saat abdi deket ka Gusti, daripada abdi hirup nambahan dosa, nyangakeun pasrah abdi ka Gusti. Saat etalah saat nu termulia, saat anu paling indah. Kos kitu pemikiran ahli Allah mah. Urang mah lantaran mata dunia, ceuli dunia, irung dunia, sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu heuh, keluar bae. Waduh, order lewat tadi. Waktu saya ngaji, waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cakira goblok teu. Muliaan ngaji jana daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana, tadi geus ngagoblok-goblok, aduh cek jara rugi jasa. Begitu dikonfirmasi teu akur harga, panetapan belum. Geus saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah. Masya Allah, aningan ngejang awak sorangan. Awas sakedeung deui maneh pararai, can kaburu nafakuran, can kaburu mikir, rugi siapa paeh sia kupar neraka. Wabi ai hadisim badahu yu'minun. Baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun. Hei kupar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna? Sabada Quran teh deuk iman ka mana? Hayu wabi ai hadis caritaan mana? Aneh. Ceritaan Allah teu didengekeun, teu dicerna, teu diimani. Ai caritaan-caritaan film, cari-caritaan buku Rusdi, caritaan koran, caritaan majalah. Oh, geus luar biasa. Caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran. Sanggeus teh bisa maca Quran, aya nu henteu didawamkeun maca Quran. Sanggeus teh teu didawamkeun, dawam mah dawam, aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim. Nanaonan? Ieu berita ti Gusti Allah teh kurang dimumule. Baca makhraj-makhrajna nu rapi, kurang dibaca. Bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa. Belah dieuna kurang hayang nyaho makna-maknana cik, kurang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate. Ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti Khaliq. Mantak tabi ayyi hadisin. Caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nu ku araneh kabeh diimani. Hai imankeun ya Al-Qur'an ti Allah. Tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah. Sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah. Maka teh aya nu nuduhkeun ka anjeunna imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehana nama kafir bae. Misalnya di Jakarta di perumahan, ieu mah imah kiai, ieu mah imah ustad, nyana di tengah-tengah tapi itu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlinillah fala hadiyalah. Jelema nu disasarkeun ku Allah atuh bali bere betul. Nu nuduhkeun iwal ti Allah. Hakikatna kuari rusak ku Allah bae dirusak. Masya Allah karim. Urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut, ternyata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut. Anggeus-angeusan zina di Garut. Judi di urang moal aya nu ngadu embe, di ditu mah ngadu embe. Embe diadukeun domba, kotok mah geus puguh. Di mabok di Garut, zina di Garut. Atuh urang bage, woi, urang ka Garut yuk neangan cuaca. Wih, haja-haja ti Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan. Itu Cipanas tempat maksiat, Cikajang tempat maksiat. Lamun urang nyaritakeun Garut sararieun.
eta di Cikajang aya kawah teh kapan eta teh kawah panas tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pake sararina geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang ulah ngomongkeun Garut di Lebur Siaga sarua je lah cenah moal banjir atuh teu kudu banjir bae ku angin sing hade ieu mah sing hade masyaallah karim tahilah mayyudillahu fala hadiyalah saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah lu bare hidayah haji ku Gusti Allah aya sarum diantepkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayuran terombang-ambing pitugianihim dina kasasaranana kalacutanana ku Allah diantepkeun diutus kiai lain dituturkeun lain didengekeun dituturkeun tapi dimusuhan eta teh hakikat teh bade disiksa ku Gusti Allah sing hade ya'mahun fi tuyanihim ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tahayuran bingungnya na fi tuyanihim dina kalacutanan urang kuari geus kurang kumaha kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi sieun ya kula mah sieun ye di negara urang teh wah asal siksa datang bae sumber siksana nyana maraling kabeh negara cek ahli politik eueuh bakalan bangkrut sebab negara wah be dibiayaan ku rakyat aya nu kaliwat pajak ja eueuh pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi Indonesia hasil bumi na pohara jasa dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah naon bae ge melak naon bae jadi melak awi jadi awi melak cikur jadi cikur emang aya di ditu lain di ditu mah ditu melak kacang jadi korma tuh Masya Allah ieu di urang mah pohara jasa kan dibayar buku hasil bumi di urang teh aya logam emas aya logam perak aya logam besi perunggu eta bae gejang mayar hutang pohara jasa encan kayu-kayu di Kalimantan encan batu bara dan lain-lain sebagainya balaya uyah balaya di urang datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bagi geus cukup asin bagi sarua bae mahmur jasa di urang nah ilah mayyudlilillah ya jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadhum ku Allah diantep deui Masya Allah hanya wali Allah lah anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah berkat tafakurnya nak indah sieun cinta khawatir pinuh di jero hate tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di diri maka selalu lapor ka Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun sebab naon nyana nu nyiptakeun urang nyana nu nyiptakeun langit nyana nu nyiptakeun bumi nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin sieun amat dihayang-hayang urang hirup wayah payah-payah bae diembung-embung urang hirup wayah hirup-hirup bae diembung-embung urang payah wayah payah mah payah bae diembung-embung urang sugih wayah sugih mah sugih bae dihayang-hayang urang sugih wayah ngagejret mah ngagejret bae Allah horeng secara mutlak nu ngatur teu pernah ku anjeun ditaliti difikir ditafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wa ma khalaqallahu min syai jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah di diri ku anjeun teu pernah dinazru teu pernah dipikir dengan hati tuh gunung khalaqallah tuh laut khalaqallah tuh binatang-binatang timimiti reungit nu leutik tumbak nu leutik sireum nu leutik
datang ke cangkas nu rada gede, datang ke siraru nu rada gede, naik datang ke manuk peking maninin rada gede, naik deui ka manuk toen anu toedan, naik deui ka manuk jaket trot, naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta, naik deui terus. Teu pernah ditapakuran kurang, masya Allah, ciptaan Allah. Atuh teu kumaha tapakur mantangna. Bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan, jenisnya sabaraha ratus, nu hirup melalui laut aya sabaraha juta manusia. Anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual babarieur jasa. Oh iya mah usim rajungan, nah nyokot dari itu kotek tangat jual. Oh iya mah usim cumi set neang rajungan neangan itu nan jaring dat cumi, masya Allah. Aju aya tanda-tanda deui lantaran di jero laut ya horeganan aya jalan cai anu dibawa ku angin. Lamun nu teu nyaon pugu laut di ditu urang mancing di dieu pan belon eta. Batur mah menang deui nya mah jajan cenah laut loba lauk kan jauh hiji-hiji acan. Atuh teh nyaho lembah. Atuh di laut ge sarua bae aya jalanna oh keur ka dari itu lauk teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu rieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut. Maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mahi sabulan. Atuh mahi kunaon si jelema kadari itu lautna aya di ditu. Kunaon si kadari itu lautna aya di ditu. Teu angger sebab kumaha angin. Masya Allah kan. Kos kitulah tapakuran geus aja tapakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai'. Tafakur. Lamun ahli Mekah, Yahudi musyrikin, kufar Mekah, napakuran penciptaan langit, penciptaan bumi, niscaya bakal nyaho nu ciptakeunana pasti Allah. Lamun geus percaya nu ciptakeunana Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, nyana bakal iman. Rasul dibere mujizat, dibere Al-Qur'an, bakal iman. Kulantaran nyana teu napakuran eta, teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul, teu percaya Quran sebagai mujizat, kafir sareng. Nyin kapal, nyin Apollo bisa, tapi teu nyahoeun ka pencipta nu asli. Muliaan urang. Urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu. Tapi nyaho ka pangeran. Nyaho ka pangeran. Dia bala-bala buatan si eta atah. Tapi nyahoeun ka pangeran nya. Geus kulantaran nyaho ka pangeran, emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun. Sedep asana kana hate. Jahe, masya Allah. Ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun. Kurang dahar disuguhan ku pamajikan beuh asin amat bebeja ka pamajikan ieu mah uyana asli meureunana meureun gerak Allah kos kitu moal bisa naon moal bisa naon masyaallah ilahin gas teh ieu sayur eta kurang uyah uyahna ge geus BCM cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu ya Allah masyaallah urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit. Ya Allah, nyaho ka Allah. Anu sulit nikmat nu aya, sapira urang hirup nungguan paeh. Adapun cara-cara urang hirup, ieu teh keur dicoba ku Allah, dicoba dibere dunia, dicoba dicabut dunia, coba ngagibeg tah henteu. Dicoba dibere sehat, ke dicoba deui dibere gering, sia keur sehat ka aing kumaha, sia keur gering ka aing kumaha. Hanya dicoba, jai aing keneh pangeran, aing nu mere sehat, aing nu mere gering. Coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujud, ketika gering ka mana sia sujud. Nang aing keneh aing mencoba. Tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya, acak-acakan. Kakarak diambean ku lurah bae ge, beuh tolak cangkengna geus di dieu. Beng camat geus di dieu, jeung bupati mah tolak cangkeng di dieu. Dunia asa nu aing.
delekeun moal kebal deui tah kiai tah. Nang Allah sing hades ya dititipan ilmu. Ulah dicampur adukeun beuteung sia. Beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu. Al-Qur'an aya di otak sia, tafsir aya di otak sia, fikih aya di otak sia. Ku atuh akur aja nu sakola sih. Nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna. Eueuh pikihan di dieuna. Atuh nya nama orekoros. Atuh sia kunaon nutur-nutur orekoros. Kudu berbeda tuh. Mantak kiai asup ka Golkar, tunggu tanggal main. Kuari tinggal ambek-ambekan apa ya? Keur mah ambekan nya. Ambek-ambekan apa? Goblok sia, rek ngaraji ka aing. Tolol sia. Kunaon aing teh didengekeun ku sia. Masyarakat kitu-kitu teu ngajawab. Jadi mah teu hayang ngaji ka sia. Nggih. Ayo. Ngaji ka dieu. Ya aing bisa ngaji kos kitu ya. Embungan masyarakat. Ngaji naon sia di aing aya. Ayo. Lain masalah ngajina. Sia waktu dibere ku bupati aing teu dibere. Masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lu babareng mandi di bupati 10 juta. Tajang sia ieu jeung aing. Atuh cenah ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teu bener ge kitu bae pokona mah tah. Amruk. Delekeun yang contoh. Lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleu tuh geus asup. Runtukna deuleu ku sia. Deuleu. Sia mah eta dikitu-kitu pan teu buncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah kieu ieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook biasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar, ulah dijual ka partai, ulah dijual ka organisasi. Moal kebel urang hirup bakal menghadap Allah. Ente ngajual melalui partai paling boga motor kan? Saeuti dunia tapi di akhirat ge urang ngomongna kumaha. Jang teu susah-susah teh jajang dahar jeung jang nginum aya. Tapi eta mah kan hawa nafsu. Berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia. Je, parangsana kumaha meureunana. Geus ulah sok iluan ka Golkar ulah geus ulah. Cenah kurang mah eukeur kiai. Eureun. Aya teh duit teh kadiekeun. Beneran kalau mal beres. Hook ge saya dunia keur acak-acakan kieu. Haji urang milu acak-acakan masyaallah karim, masyaallah. Kajeuk urang ulah kukumaha ya mah kurang mah keur ngaji doang di lapangan mah teu teu kukumaha ku lagi. Apakah kula ka Kiai Golkar haji bendua teh henteu. Sugan awas imam bungsu salaman sama Golkar henteu. Malah mah dipentak deui duitna. Ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing. Ngan sugan kabuka hate jaheuh. Masyaallah. Nikmat ngajar, nikmat magahan, nikmat ibadah lantaran kahijab ku pohon beringin. Hijab akbar. Iya di daerah Sepatan, daerah Sepatan mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa. Ngajina bisa kemudian gitu tapi gajina bisa ngomongna bisa asup jana ka Golkar masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran geus sia wauh Pak sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau make ya ya Allah ya Rabbi tapakuran geura hai ku Mekah kunaon sih teu tapakur kunaon sih teu deuleu ku mata hate tentang keraton langit bumi kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikeun sebagai dalil jadilah dalil aya langit dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit saha nu nyiptakeunana Allah aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana saha nu nyiptakeunana Allah kok bisa kos kitu sih iya
Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis alam berubah setiap nu berubah anyar natijana alam anyar tuh geus wa kullu hadisin lahu soli setiap nu anyar aya anu ngadamelong nah nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah eta secara singkat lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang alam ulah wa ka langit jeung geusina ulah wa ka bumi jeung geusina hiji bentuk kacang bege ieu kacang anyar nu mantak anyar tadi nama eueuh ku ari aya setiap anu aya tadi na eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tadina alam kuari aya al wujud ba'da adam sebenarnya mah geus ieu teh kuari jadi dalil kana ayana Allah mah teu katerapan ku zaman teu katerapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti aya pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab sebut basit nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat geus atuh kuari mah kabagi aya johar pirid aya johar murokab engke aya arod geus aya johar maqama binafsi aya arod maqama bigairihi engke kabagi tasat mulai tak kula ge geus buyang ge kula nage geus buyang atuh kumaha ente geus kitu tah eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna mata ieu disebutna ayatut tamkiniyah disebutna kos kitu tah ayatul kauniyah disebut kos gitu iya ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir oh wa hadhil ayat ayatul kauniyah oh berarti bisa ke dalil ya iya nu kos kieu ngaranna ya iya ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna eta pembagian model nu tadi eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heulafan munazarah kudu siap mantek ngaji heula palu-palu bangsara gaji kos ayo dia sedur kumaha engke kan urang munazarahan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kablah dituna ieu nu mantak di ngaranan nu mantak di mutaghayyir naon nu mantak hadis naon kurang dirinci kana tahayyuzna ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna nah ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah aya anu jisim kos urang murokab aya anu latif malaikat setan jin nya nama latif ulah make maha latif engke maha latif Allah lain tah mukhalafah lil jadi geus malaikat mah kajun teuing urang aya di bentenganna ge di benteng deui bentenganna di benteng deui asup kadinya kutu sieun jang malaikat mah bisa bae asup jelang setan gitu kayak tutupan cenah patona beusi aya setan jeung itu setan mah datang jelek bae digawena bendi teu lompat nya nama teu lompat panjana raja na beres atuh asup bae ka jeung kumaha ge teu di kota teu di leuweung teu di masjid teu di imah waya datang bae
Nah engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang embung kapanggih jeung setan nafsu urang bakal ngawujud plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong eta teh tina hayal urang nafsu urang diwujudkeun urang teh embung kapanggih jeung maung diayakeun eta teh nafsu urang dibuktikeun nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh mau calana wah eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung mau diayakeun mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang atuh moal ya sia embung nalalagaan embung nalalagaan nyahoeun atuh mun embung beneran datang kos cucurut bae datang urangna geus embung ingkam ketika orang hayang ketika orang nafsu orang teh keur ka mana nafsu orang embung kapanggih jeung jurig anu kurang dipake kampung aya urang embung jasa kapanggih jeung kos itu aya nafsu urang timbul tina nafsu urang maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah carana ada guru mursyid anu nyahoeun cara-cara ngabersihan batin urang siap henteu siapna tergantung urang guruna mah selalu standby aya bae dosen anu endek siap mere ilmu batin aya setiap saat satungtung dunia can kiamat cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid tadi pasar Kemis mana ya di mursyid ya tah bae geus kadinya tuh masyaallah tah dijerokeun deui ya kan tauhid dalil seluruh nu maujud masya Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah eta keur carita syariat maka ilmu mantek lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna aya Allah dalilna aya ciptaanana dibalik sorangan urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana geus usul ka Allah sebab Allah na doang nu kadeuleut Allah teh aya dalilna Allah aya ciptaanana na eta teh nu kos itu handap keneh dibalikeun aya ciptaanana dalilna aya Allah masyaallah urang mah aya Allah dalil aya ciptaanana dibalik sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah sebabnya melalui kasyaf duh kos karena itulah geus urang kula nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut ayakuna qad yaqtaroba ajaluhum hampir datang kana ajal hei kupar Mekah kunaon maneh teh tafakur kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara bu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan ye nu ciptakeun langit bumi katut esina Allah kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh ayo geura mikir atuh pikir atuh ku maneh asa iyakuna qad taroba ajaluhum sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaran maneh bakal paeh kupat kos kuari bae di Amerika kalalapir pararai di Inggris kalalapir pararai henteu pernah mikirkeun saha sih nu nyiptakeun langit jeung bumi teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum sakedeung deui sia ajal datang lamun teu dek mikir hei ku Mekah khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa fayamutu kufaran fayasiru ila nar hayu gegeran pikir abeh maneh aya meran iman kos urang kuari set asal minggu Allah aya hadir di jero hate asal keluar Allah lompat deui kenungguan minggu deui bae nungguan minggu deui asal asup ka masjid Allah asal deket asal keluar deh hiber deh deui bisa teu cenah aing mah moal balik-balik dek di dieu bae ye cicing abe hadir bae ta Allah teh teh sanu mere dahar saborosian
saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia. Urang mah lain kitu kan. Waktu aing diondang ku bupati, Masya Allah, disadiakeun dihormat-hormat aja dipapakeun, saat itulah yang tidak terlupakan. Goblok. Moal ka dieu aing mah mal ka dieu goblok. Nu dieu Bang jelas. Saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate, perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah, asa deket Allah teh, rarasaan asa kungenaheun zikir, rarasaan asa kungenaheun salat saat Allah hadir di jero hate. Sasaha iwal ti Allah, saat etalah saat anu paling indah luar biasa. Ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah. Allah anu ngatur urang, datang ka urang pasrah ka Allah. Andeikeun Gusti abdi dek dicabut nyawa saat abdi deket ka Gusti, daripada abdi hirup nambahan dosa, nyangakeun pasrah abdi ka Gusti. Saat etalah saat nu termulia, saat anu paling indah. Kos kitu pemikiran ahli Allah mah. Urang mah lantaran mata dunia, ceuli dunia, irung dunia, sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu heuh, keluar bae. Waduh, order lewat tadi. Waktu saya ngaji, waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cak kira goblok teu. Muliaan ngaji jana daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana. Tadi geus ngagoblok-goblok, aduh cak kira rugi jasa. Begitu dikonfirmasi, tak akur harga. Mana etapkan belum? Saat nu mulia, ieu teh pasrahkeun ka Allah. Masya Allah. Mentak dek ngaji teh ya. Geus, HP pareman. Ulah dibawa ka jero majelis. Geus ulah anu nyoting-nyoting, ulah anu ngarekam-rekam. Geus bae rekam ku otak sorangan, beres geus. Ieu mah rekaman bae diheulakeun. Dipake henteu. Mun kitu rekaman dijual aing diberek sia. Ani ngan ngejang awak sorangan. Teu. Awas sakedeung deui maneh pararai, can kaburu nafakuran, can kaburu mikir. Rugi siapa paeh sia kupar neraka. Tabi ai hadis badahu yu'minun. Baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun. Hei, ku Mekah dek iman kana naon atuh ayeuna? Sabada Quran teh dek iman ka mana? Hayu pabi aya di situ. Caritaan mana? Aneh. Caritaan Allah teu didengekeun, teu dicerna, teu diimani. Ai caritaan-caritaan film, cari-caritaan buku Rusdi, caritaan koran, caritaan majalah. Oh, geus luar biasa. Ceritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran. Sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran. Sanggeus teh didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim. Nanaonan? Ieu berita ti Gusti Allah teh aku urang dimumule. Baca makhraj-makhrajna nu rapih. Kurang dibaca pada salat, baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa. Belah dieula kurang hayang nyaho makna-maknana cik, kurang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate. Ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti khaliq. Mantap tabi ayyi hadisin. Caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nuku araneh kabeh diimani. Hai imankeun ya Al-Qur'an ti Allah. Tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah. Sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah, maka teh aya nu nuduhkeun ka anjeunna. Imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehana nama kafir bae. Misalnya di Jakarta di perumahan, ieu mah imah kiai, ieu mah imah ustad, nyana di tengah-tengah tapi aya teu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlilillah fala hadiyalah.
jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik bere betul nu nuduhkeun iwal ti Allah hakikatna kuari rusak ku Allah bae dirusak Masya Allah karim urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut terjata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut anggeus-angeusan zina di Garut judi di urang moal aya nu ngadu embek di ditu mah ngadu embek diadukeun domba kotok mah geus puguh ti mabok di Garut zina di Garut atuh urang bage woi urang ka Garut yuk neangan cuaca wih haja-haja ti Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan itu Cipanas tempat maksiat Cikajang tempat maksiat lamun urang nyaritakeun Garut sararieun eta di Cikajang aya kawah teh kapan eta teh kawah panas tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pake sararina geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang ulah ngomongkeun Garut di lembur sia ge sarua je lah cenah moal banjir atuh teu kudu banjir bae ku angin sing hade ieu mah sing hade masyaallah karim iyalah mayyudillahu fala hadiyalah saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah lu bare hidayah haju ku Gusti Allah aya sarum diantepkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran terombang-ambing fi tuyanihim dina kasasaranana kalacutanana ku Allah diantepkeun diutus kiai lain dituturkeun lain didengekeun dituturkeun tapi dimusuhan eta teh hakikat teh disiksa ku Gusti Allah sing hade ya mahun fi tughyanihim ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tahayyuran bingungnya fi tughyanihim dina kalacutanan urang kuari geus kurang kumaha kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi sieun ya kula mah sieun ya di negara urang teh wah asal siksa datang bae sumber siksana nyana maraling kabeh negara cek ahli politik eueuh bakalan bangkrut sebab negara wah bae dibiayaan ku rakyat aya nu kaliwat pajak ja eueuh pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi Indonesia hasil bumi na pohara jasa dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah naon bae ge melak naon bae jadi melak awi jadi awi melak cikur jadi cikur emang aya di ditu lain di ditu mah ditu melak kacang jadi korma tuh Masya Allah ieu di urang mah pohara jasa kan dibayar buku hasil bumi di urang teh aya logam emas aya logam perak aya logam besi perunggu eta bae gejang mayar hutang pohara jasa encan kayu-kayu di Kalimantan encan batu bara dan lain-lain sebagainya abalaya uyah abalaya di urang datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bagi geus cukup asin teh geus sarua bae makmur jasa di urang nah ilah mayyudlilillah sajelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadhum ku Allah diantep deui fi tughyanihim ya'mahun ieu urang ningali bae kepemimpinan Jakarta mimpin geus pimenangeun jasa kan Ahok malantaran dukungan kan pohara jasa sehingga urang boga perasaan kieu amat si nagara kok ngeplot anu kos kararitu andai kata jadi nyana berarti pimpinan orang kafir kan kafir mah hese nyaritakeunana muludannya nama anti sanajan aya eta mangan sakadar pencitraan doang teu timbul tina cinta ka Kangjeng Nabi itu bani ulah muludan ja muludan mah ieu mah rasa cinta ka Kangjeng Nabi ayeuna hadir di dinya ngan sakadar pencitraan deuk naonan atuh rajaban jan teu nya nama salat jam moal eta cenah ngabangun eta mah ngabangun ge sakadar ngabangun lain timbul tina cinta atuh agak aju kuari nu mere penerangan ambalaya tapi kumaha
wallahu alam lamun deuk dua mayyudlilillahu fala hadiyalah kablah dituna wa yadhurhum ku Allah diantaf fi tughyanihim ya'mahun deuk diterombang-ambingkeun ku Gusti Allah Jakarta aya dina tugyan geus bodoh tamah tukos kitu ikeur carita padahal mah ku Islam ge encan pugu bener tapi ulah kafir-kafir teuing atuh nah ieu kiaina ge ngadukung kiaina ge loba nu ngadukung nah kitu kene diunggal-unggal daerah hati-hati anu ngeunaheun abe urang mantap dipilihna dipimpinna anu bener jasa mah moal aya ieu moal bari mah moal cek jadi kesimpulan nama ku Mekah teh ku bangkawalan teu pernah mikir-mikirna dengan sakadar pitayeun doang teu pernah tafakur sehingga teu nyaweun ka pangeran anu asli maka tuh pararehna dalam kaayaan kafir bakalna nyana disiksa memang horenganan ku Gusti Allah disasarkeun sehingga diantepkeun terombang-ambing dina kalacutan baheula eta ku Mekah atuh kuari kunaon aya di urang kuari naudzubillah min zalik nu mantap urang mohon ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia mah diamankeun ku Gusti Allah ditentremkeun ku Gusti Allah dinikmatkeun ku Gusti Allah sehingga orang bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap bejakeun ku anjeun Muhammad ka musyrikin kafirin terutama Yahudi Mekah kupar Mekah ikir secara umum kene padahal kan tafsir mah aya ketentuan lamun kufar Mekah lamun Yahudi Madinah tuh tapi aya anu bahasa umum Yahudi kufar musyrikin padahal ieu aya anu kan lamun nyaritakeun kufar Mekah sebab nyaritakeun kafir mah Mekah lamun nyaritakeun Yahudi Madinah eta aya ketentuan tafsir mah tah duadeg teu urang sambarangan ge ieu mah main hajar-hajar bae teu make tafsir deui aya ketentuan teu meunang sambarangan Muhammad bejakeun ku anjeun la amliku li nafsi naf'au wala darra kula mah teu ngamiliki saeutik-eutik acan jang diri kula kamangpaatan anu bisa ditarik jeung teu ngamiliki saeutik-eutik acan kamadaratan anu ku kula ditolak dina arti teu bisa narik mangpaat saeutik-eutik acan teu bisa nolak kamadaratan cehil acan nu bogana Allah illa masya Allah kecuali Allah bedakeun Muhammad gitu namun nyana nanya tentang iraha harga murah iraha harga mahal lamun maneh mamun nyana nanyakeun tentang iraha datangna bencana bedakeun ulama sama sekali teu nyaho soal eta teu memiliki soal eta teu bisa narik manfaat saeutik-eutik acan jang diri kula teu bisa nolak kamadaratan jang diri kula saeutik-eutik acan eta mah hak mutlak nu Allah illa masya Allah bejakeun Muhammad bejakeun ku Kang walau kuntu cakangjeng Nabi lamun kurinyaho walau kuntu mun kaayaan kaula alamun nyaho al gaiba kana gaib yakni perkara-perkara anu samar nu gaib atulah taksartu minal khair ngalobakeun kabagusan teu nyaho eta mah urusan Allah urang bae kuari
urang ye kuari lamun nyaho saminggu deui deuk paeh beuh kuari moal dagang moal berpolitik moal pasti kuari di masjid bae digerokeun ku pamajikan teh dayang urang boga pamajikan jasa geulis jasa ieu geus eueuh cawadeun geulis jasa urang saminggu deui deuk paeh di masjid bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah cak pamajikan Ka Haji Pendi uih heula abdi rindu masyaallah abdi ieu rindu jasa ieu moal balik cak Haji Pendi teu hayang aing sosoroan jeung sia aing deuk sosoroan jeung Allah saminggu deui paeh lamun nyaho pasti kitu kan walau kuntu a'lamul gaib lastaksartu minal khair lamun urang nyaho kuari saminggu deui bakal paeh sabulan deui bakal paeh moal ka mamana ka jeung kumaha di imah bae Quran ditumpuk ku urang dibaca henteu oh Quran duit nu aya dibabagikeun sadaya fakir tah makin tah geus itu cenah masjid encan aya kubahan tah cak pamajikan Ka atuh pan itu barana mat saminggu deui kakak paeh aya tah ji atuh daripada kitu mah kula balikeun tah saya moal ses ayo geus kakak mah teu boga nanaon ge malah mengeunaan sakarat teu boga manaon teh jauh urang saminggu deui bakal paeh atuh geus moal kakak geus ulah digerok-gerokkeun kakak neuk aya di luhur munara bae kakak mah geus emang da ngalangkeun maneh kakak geus ulah jauh bakal paeh masyaallah oh itu nu mantap jelema cak Imam Ghazali ye nu mantap jelema hilir mudik ngaler ngidul ngetan ngulon ya puluh golbu an zikil maut nyana teh pohoan hatena tidak eling ka paeh nu mantap wani ngebonceng si mbak ya puluh golbu an zikil maut pohoan hatena kana eling ka paeh nu mantap nyana daek main remi nu mantap nyana daek korupsi ya puluh golbu pohoan hatena jeh walau kuntu alamul gaib jak Kangjeng Nabi lamun kuring nyaho kana gaib lastaksartu minal khair lastaksartu minal khair niscaya kaula bakal ngalobakeun kahadean urang komo urang mah masyaallah teu nyaho urang we ieu bakal kieu isuk wallahu alam jam ieu kieu ba'da zuhur bage teu nyaho bakal kumaha la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah mantap la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut seueur nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh di tanah mana urang di negara mana urang sedangkan jelema lamun deuk paeh di Lampung moal bisa katahan kakak yang ke Lampung cak kamu di tahun tuh ke Lampung entah yang ke Lampung jasa mah yang deuleu rambutan naon cau di ditu rambutan cau badak di urang ge henteu kakak mah yang ke Lampung jasa teu kuat aja lantaran deuk paeh di Lampung ditahanan ku sasage moal deuk ka Lampung bae horenganan malakal maut teh keur kieu bae begitu datang ke Lampung oh iya pepen ini di sini dia tunggu dari tadi gua di sini aja tahu datang ke dinya ceret tabut beres ih kacir kuku lagi urang deuk paeh di mana hayang bae urang kuari kan eueuh bahan tah urang mah ka Belanda deuk naon tuh ka Belanda deuk naon ka Belanda ka Amerika deuk naon maksudna ka Belanda jam kuburan wali teu kadenge kan di ditu mah di Belanda mah teu kadenge di Belanda mah aya satu di Belanda aya ge pemain bola teh nomor 11 teh sakarang-karangna eta coba hayu nomor saha ngomong atuh sia si kuman mah baheula eta mah di urang mah kuman ateul di Belanda mah mahal ja kuman lamun urang nyaho ba'da zuhur bakal paeh moal balik aing mah deuk di majelis bae engko naon kajeun aing mah kajeun paeh di majelis
daripada paeh di imaman di tempat ngaji mah paeh mun jauh. Lamun urang jauh isukan bakal paeh hutang dibayar kabeh. Bang ge bang takolan aing boga hutang ka sia tah bayar ku aing. Emangna isuk paeh aing. Bayaran kabeh. Wayuh urang diberes-beresin sebab kabeh ge kayakinanna geus paeh mah riweuh kabeh ge aya ari ka elmuna mah nyaho ngan eta kayakinanna nu kahijab. Tuh lamun nyaho kula terhadap barang-barang nu goib lastaksartu minal khair kabehan geus kitu teu nyaho. Lamun di Garut nyaho bakal banjir menghindar, lamun di Padang kamari nyaho bakal gempa menghindar, di Jogja keur bakal gempa nyaho menghindar, lamun tsunami Aceh bakal nyaho menghindar. Teu nyaho urang teh urusan Allah. Urang nyaho teh urusan gaib. Urang bakal kawin jeung saha teu nyaho. Bakal nyandung atau henteu teu nyaho. Bakal sugih apa bakal susah teu nyaho. Urang nyaho teh bakal jadi iwal di Allah. Petok Allah. Prerogatif datang mah Allah. Urang nyaho kabehan ge mah nyaho teu nyaho. Paehna aya nu gering batuk, aya nu gering napas, aya ngan titajong doang paeh. Titajong samira titajong budak leutik ge sering titajong. Gedrug deui paeh, jadi titajong doang cenah paeh. Teu nyaho eta mah urusan Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu. Mentak aya di baheula aya raja Kamil di Mesir. Bala. Sidang darurat. Dalam forum persidangan nyana ngomong tidak boleh ada suara-suara selain daripada suara-suara sidang. Tidak boleh gaduh, tidak boleh berisik, tidak boleh ada yang ngantuk. Ini sidang darurat. Begitu mulai di sidang, akhirnya bersin. Hacing. Teu nyaho nyana. Cak raja teh saha nu bersin? Hah? Sieun kabeh. Eueuh ngaku. Sieun kabeh eueuh ngaku. Saha nu bersin? Biadab man. Gandeng sia. Bersin teh gandeng tolong. Langsung nyana panglima. Panglima. Tembak jajaran awal sebab eueuh ngaku. Tembak. Parah kan. Waduh. Cak anu di tukang teh kejem amat eta rajanya. Bersin bae ge kudu ditembak. Bawa keluar. Sidang dilanjut kembali. Tidak boleh ada yang berisik. Tidak boleh ada yang gaduh. Awas, ini sidang darurat. Sidang dimulai deui. Menang 10 menit ada yang bersih. Hacing. Tanya deh, saha nu bersih? Gandeng. Lantaran sieun bersih dia tembak, eueuh nu ngaku. Satu kali saya bertanya, siapa yang bersin? Bersin bahasa Melayuna naon sih sebenarnya? Bersin bae kan? Bersin bae kan? Bebangkis. Tapi alah kampung Melayu bebangkis mah tuh. Maksudna aing mah nasional na. Bersin aya mah. Bersin bebangkis mah mah sepatan. Lu bebangkis aya lu. Ini nyawa tuh sepatan. Dari tadi kayaknya gua ngasih ingus aya lu. Bersin lagi. Itu. Nah, itu mah sepatan nama. Bebangkis aya lu. Dari tadi. Nyana lain aja aya. Bangkis aya lu. Kayaknya kurang sehat ya lu ya. Iya. Sono dah lu, sono. Kejebur sendiri lu. Ah, cak raja saha nu bersih? Ngaku. Ngaku tembak jajaran awal. Jajaran lalu. Tuh ngaku beusi ka tembak. Tembak deui. Tembak. Guys, sidang bubar. Besok dimulai lagi. Tidak boleh ada yang berisik. Sebab bersin itu berisik.
watu kabeh kala luar nu ngomong sebab dua jajar parae kabeh ieu raja bodoh ieu raja begitu balik tuan raja kabeh di tangan nasehatan raja kumaha carana raja marah sebab ieu darurat nagara teh ya keur terpepet jadi sidang kudu bener-bener deal untuk kemajuan bangsa jeung negara sebab ieu nagara teh rek dikepung ku negara lain teu meunang anu gandeng bersin teu meunang tapi kan bersin mah lain nang hayang urang emang bersin hayang urang tuh henteu bersin maka jenteun urang keur cicing di kamar aya wae bersin mah bersin bae urang keur bobogohan misalnya ieu mung kadenge ku kolot mung kadenge ku bersin di sisi imah wae bersin mah bersin bae hacing wah cak kolot teh saha teh budak bersin goblok beureun anak aing bawa cocodot bersin atuh ngadiaho teu nya urang keur salat kieu atuh urang keur salat keur husu-husu asa husu-husu da urang bae gitulah wae bersin bae atuh saya bersin mah tuh bisa nyawa tuh ini ngabejaan ka raja nu aya baheula mah aya kiai anu jelema ceplas-ceplos kos Gus Dur mun zaman baheula mah Abu Nawas ngan ieu di zaman Raja Kamel jadi eta mah belah dieu aya unggal zaman ge aya bae teh kiai nu kos kitu unggal masa di nagara kajen kumaha ge aya bae teh kiai nu ceplos-ceplos teh aya bae tapi cuplas-ceplosnya bener sebab cuplas-ceplos ahli baripat dan cuplas-ceplos jelema nu boga kepentingan tuh lain cuplas-ceplos Kipu Dolima berarti hayang dibere cuplas-ceplos Haji Pendi mimbabi komo tapi cuplas-ceplos Kiai Maripat malah lain sebab unsur-unsur ngan cuplas-ceplos bae nya nasehat cuplas-ceplos teh nasehat beda sebabnya nama dibere teu eletik mah siapa sampai jadi istri kan aing goblok nah kiai langsung ngobrol sebab ieu kan bahaya isuk sidang deui engke kumaha lem tembak deui langsung nasihat tentang membahas ayat ini dibahas Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair dibahas besok Tuan Raja akan mengadakan tentang sidang darurat walaupun negara mengadakan persidangan sedahsyat apapun tetapi itu hanya sebatas teori-teori kita. Adapun nanti pelaksanaannya hanya Allah. Tidak ada yang tahu. Tentang kapan negara kita ini diserang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita menyerang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita menang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita kalah. Tidak ada yang tahu kapan negara kita ini subur. Tidak ada yang tahu kapan negara kita ini miskin. Hanya Allah, kita itu hanya sekedar teori. Betul, Tuan Raja. Nah, dengan demikian tidak ada yang tahu dalam sidang itu apakah akan ada yang bersin atau tidak. Oh, betul juga ya, Tuan Raja. Raja nebloon ongko. Bersin-bersin bae ditembak tolol tar Raja. Raja mah kos gitu. Masalah litik kadang-kadang ditembak, masalah gede kadang dibiarkan. Sebab kepentingan raja. Masalah anu kira-kira membahayakan bangsa kadang-kadang diangkat ku raja. Masalah anu kira-kira bakal nyuburkan masyarakat kadang-kadang teu dilaksanakeun ku raja. Sebab raja mah lain leuleun rakyat horenganan jang beuteungna sorangan eta raja. Tiba heula raja mah kos kitu kajen ku kumaha ge. Emang aya raja jang rakyat. Rakyat modal lolos. Nu penting aing moal aya pirang. Tiba heula raja mah kos kitu. Nah, maka dinasehatan. Nah,
Dengan demikian Tuan Raja, cek kata Kiai, urusan teori mali kita bahas, tetapi urusan bersin ini harus diamankan orang yang bersin. Tidak tahu dia di forum itu bersin. Kapan dia bersin? Oh langsungnya ada ceri. Tuh Raja baheula mah dinasehatan ku Kiai teh nurut. Asal Kiainya bener. Kula cara Kiai si eta. Si eta mah nganasehatan teh melok-belok kos kitu. Teu beres sama Kiai. Kudu dirantai, diseren, dibawa ka. Tah. Akhirnya isuk sidang. Begitu sidang dimulai, setengah jam. Aya deui nu bersin, tadi aya bae deui nu bersin. Bersin deh, hacing. Stop. Cek jalan. Coba. Ngaku siapa yang bersin? Ayo. Kulantaran besi ditembak kabeh salah seorang ngaku. Abdi tuan nu bersin teh. Kadek. Langsung kan cekal kunyana. Punduk. Yarhamukallah. Nya lagi ngandeng bae kieu. Atunya lagi ngajawab bari cenah. Iya, dikubur. Kabeh kaget. Sudah duduk kembali dan kamu akan saya beri hadiah nanti. Sebab bersin itu adalah obat. Cak anu sejen teh aing hayang bersin, kuari mah kuari. Kamari mah aing nahan bersin, capek nya kada mesti ditembak. Aduh, ieu mah horenganna didoakeun. Aya nu usul tuan, kunaon kamari main tembak-tembak bae. Tuh ngaku. Namun kamari ngaku. Pasti tembakan. Hebat jasa deh. Masya Allah lega kabeh barang beres sidang eta jelema saurang teh dipelukan atuh sia menang doa nya menang doanya menang hadiah aing teu ngarti cek jada teh aing mah tadi geus pasrah bae daripada kabehan ditembak mending aing bae sorangan horenganan didoakeun eta didoakeun kieu dia setegep jasa dicekel pundak yarhamukallah. Atupan kabehan kayak kaget. Tinggal aing bae ngadoakeun nya ya dikumoh. Tak, ieu raja paham tentang kejadian-kejadian anu teu diduga. Anu spektakuler, hanya gerakan Allah. Iraha nyaho bakal gempa, iraha nyaho bakal banjir, iraha nyaho bakal ku angin. Illa masya Allah ya karim. Gitu kene tentang harga iraha mahal, iraha murah teh nyaho. Negara urang teh di openan ku bangsa para inoho. Setelah diperkirakan RRC Cina Hong Kong datang ke urang untuk dagang di negara urang, bahkan karyawan aja langsung di Cina ke Indonesia. Ternyata bangsa Indonesia gigit jari, nyana nu ngabangun, nyana nu nyeun pabrik, nyana nu nurunkeun karyawan di Cina. Duit Indonesia nu dipakai hanya rakyat Indonesia kelaparan. Saha nu nyaho? Allah nu nyaho. Hanya hitung-hitungan doang bakal makmur. Hanya hitung-hitungan. Dan sampai kapan? Cina diurang teh unjuk gigi. Kabeh nu Cina. Itu tanah sah Cina. Itu pabrik sah Cina. Itu buah toko sah Cina. Itu masjid nu sah nu Cina. Masjid nu Cina. Masjid nu Cina. Itu majelis taklim nu Cina. Kok bisa aja salim Cina? Ya nama lain masalah titah ngaji, tapi kabong broina urang, abe nurut ka nyana. Cina mah babahari emang kumaha gitu ya? Ya, urang mah teu sadar. Jakarta teu sadar. Baheula kan ugula geus dicaritakeun. Dengan strategi dagang, politik bakal acak-acakan. Negara mah negara, politik. Atau ekonomi mah ekonomi, perdagangan. Tapi lamun rumus ekonomi dipakai berpolitik, deleukeun hujan. Deleukeun acak-acakan. Komo lamun di jerona aya unsur-unsur
maksudnya mendiskreditkan, ada diskriminasi, bahaya terhadap agama, terhadap pribumi. Kowe teman teu kaharti lamun Jakarta dibombardir, kemudian nyana nyieun rumah susun, kemudian nyieun deui apartemen, dihijikeun lah di dinya, tak siga bagus bersatu, mau dagang mau apa silakan, ya digusur masjid musola gusur set. Untuk apa ini kepentingannya? Tentulah untuk pertokoan dan lain sebagainya. Sebab politik makai politik dagang. Jangan dagang di Jakarta. maju pasti. Perdagangan pasti maju. Tapi aya nu leungit. Mana leungit? Kebersamaan. Naon kebersamaan anak? Urang teh masyarakat aya di apartemen. Di apartemen mah ruang lingkupan sakitu-kituna doang. Boro-boro dek futsal, boro-boro dek gaekeun pangajian, boro-boro dek naon, ngagantungkeun baju ge teu meunang anu saja. Sempit hirup. Ayana berjamaah teh di musola, ayana berjamaah teh di masjid, masjid dieuwekeun, musola dieuwekeun, hirup di apartemen, syiar eueuh. Dek di mana kebersamaan? Teu kaharti, ku ulah keur ieu geus dibahas. Deuleukeun. Jakarta bakal adzan-adzan acan pasti. Sebenarnya sistem ekonomi dipakai di politik. Jahai, atuh ulah sambarangan politik. Aya sosial kan di politik. Aya ekonomi, untung rugi atuh beda rumus. Je, pan kula keur ieu keur kaji di Belanda teh ya. Sia salah ngomong mah ngaji. Tuh, lain deui ya. ekonomi politik. Sosial. Di deuleu ieu saha, di deuleu ieu teh kumaha, di deuleu untuk apa? Ekonomi mah lain gitu. Untung rugi. Maju. Tetapi banyak yang hilang. Kebersamaan masyarakat tidak ada. Dibangunkan masjid. Jelema kan tidak memiliki. Nah ngabangun Cina berarti kan dibangunkan punya. Tidak memiliki. Baheula mah imai. Ieu urang babarengan nyen musola memiliki. Kuaribah aya jelema di apartemen, aya masjid nu batur tidak memiliki. Kebel-kebel moal aya nu azan sebab teu memiliki. Kebel-kebel moal aya nu ngaji sebab tidak memiliki. Terjadilah kuari kemajuan ekonomi tetapi agama hancur-hancuran. Rumus dagang yakni ekonomi lah. Rumus politik lah. Beda lamun rumus dagang dipakai di politik kos kieu Jakarta modelna. Kudu bisa. Sekian setahun yang lalu dibahas pada kos itu. Kuari terjadi. Lamun diteruskan bakal kumaha kaharepna. Nasib anakna, nasib incuna, kehilangan ini dan itu. Engke mah bakalna dibombardir. Makam-makam situs Islam bakal dibombardir. Bakal kumaha coba engke ka ditu da. Nu manta kuani terjun ke Jakarta ge nu paham untuk kemajuan bangsa negara. Pusatna Jakarta RI. Kunaon jadi kitu-kitu. Sembarangan sih. Nu di luar teh nyangun naon sih eta cenah. Wayahna bae cuma jangan uduk doang aja ini. Ieu mah urang bae nu di jero ieu. Nu di jero ge nu teu nundutan. Nundutan naon sih eta naon? Ya atuh sia-sia nyaing. Teu jauh dah. Ieu kan keur pembahasan. Adapun terjadi kieu, asuplah kaya ieu. Hanya Allah anu tahu. Di balik ieu aya rahasia. Teu orang bakal kos kieu negara orang, terutama Jakarta setelah dipimpin ku presiden orang Jokowi, setelah dipimpin ku gubernur Ahok. Teu nyaho bakal kieu. Teu nyaho urang ieu. Tetapi setelah tahu bagaimana tindakan kita dan ada apa rahasia di balik ieu, pasti likulli syai'in hikmah. Setiap perkara ada hikmah jeung aya rahasia. Pasti eta mah. Naon bae ge boro-boro ieu deui Jakarta. Petalian jeung makhluk jeung manusia nyen reungit bae ge aya teh aya hikmah.
innallaha la yastahi ayyadhiba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah mah telok isin-isin nyeun hiji contoh reungit bae geulanan. Lok tapakuran ku anjeun tareungit ternyata horenganan loba jelema anu kaya raya akibat reungit nya nyeun baygon kaya. Direungit bae ba'udatan fama fawqaha. Atuh komo jelema. Komo jelema. Nah, ieu ayat ieu. La amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Urang mah teu daya teu upaya teu bisa narik manfaat teu bisa nolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala nyanggakeun ka Gusti Allah urusan Allah